Duh. Enggak bagus. Mak, Naon? di mah ya suluh, Mak. Ya aya tuh sama mah. Bisa eueuh pan pangalakeun. Aya beas mah beas. Loba beas mama kamari ge. Nu ngirim setengah karung. Geulis anjir. Boga duit atau duit ya bisa jajan. Nah, siang ngadak-ngadak ka aing bager biasa ge tara Pisasari sia dipentakeun meuli tarasi ge tara mere ka aing. Apaanan urang mah atuh bager pan beuneuhan urang mah. Cuma hiji mah Beda aya incu aing sia balalager ayeuna mah ngomong oge alus, da aya incu aing. Kamari mah sia dipenta ge ku aing kacaduna teuing kudu mere. pan urang teh bager atuh main. Moal lah. Ini ketu balik. Aduh, guru naon atuh naon ngepel bisa. Moal aya geus bareng sing ngepel mah rek neangan pagawean naon. Kos nu heueuh sia ngolo ka kolot. Gablek kakeknya patok teh itu. Saha teh Mak? Eta teh caritana teh ngolo harayang kamarane, kamar ieu mah dipempa duit oge. Keur meuli tarasi meuli ka teu meri. Ari ayeuna mah da aya maneh meureunang ngolo eta teh kamarane. Ini dia ge cenah teu di we mah ieu. Tah harayang najis teh kudu dibikeun ka jelema kitu. Tong Mak. Dawing ge embung mah urang ge embung. Entong Kang Daraek barudak ayeuna mah. Kudu hati-hati neangan lalaki teh ayeuna mah. Matre hungkul zaman kiwari mah, tapi duit. Singa waro tak kana omongan mah. Siap Mak. Tak maneh rek di ilmuan deui kumaha supaya ulah kabawa ke sakama-kama.